Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu parantos disungsi dina video anu kamari. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan lam ti peuting nyatana ka kulawarga Jang Uyeh anu mana harita nuju ngalaman kasedih anu taya hinggana kulantaran nyaeta anakna Jang Uyeh parantos tilar dunia. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui usadayana. Ujang anyaking dojoh teuing anak abah. Ceuk Bah Undi bari ngusap cimata sedih anu taya hinggana. Layon si Uyeh gewat dirurup deui ku sarung da puguh teu tega ningalina. Yang erece nah kumaha ieu teh pangna aya kajadian sarupa kieu. Naon anu geus tumiba ka anak kuring make jeung ujug-ujug maot. Dasa memehna mah anak kuring teh jag-jag waringkas teu kurangna naon. Cing sok jang erece terangkeun anu sajelas-jelasna. Naon anu geus tumiba ka manehna? Tanya Bah Undi bari neuteup menta keterangan ka Pak RT salaku pangurus lembur. Aduh hapunten Abah sateu acana. Nu mawi abdi oge teu terang ieu teh kana mimitina mah. Margi kengeng laporan teh saatosna aya kajantenan we tadi teh ti Mang Endin anu nyusulan karorompok. Nya teras bae atuh dibujeng ka ditu. Tapi da teu acan kantos seueur saur tadi teh. Janten teu acan aya anu masihan keterangan anu salengkapna. Walon Pak RT ngajawabna kalayan daria. Ngajelaskeun anu sabenerna. Terus atuh anu apal kana mimitina. Duh ka atuh manawi kin urang taroskeun heula nya ka sanes. Manawi aya anu terangeun cik barudak. Nah kumaha atuh mimitina ieu teh pangnaya kajadian sarupa kieu? Cik pok terangkeun saha anu nyaho? Tanya Pak RT rutret kanu sakuraraya di dinya. Ya cing pok caritakeun. Nah kumaha mimitina ieu teh Mang Umar? Ya sugan Mang Umar mah apal atuh. Tembal Mang Udung milu nimbrung.
Ditanya kitu gewat Mang Umar ngawalon. Ya duka teuing kuring oge teu apal ari kana mimitina mah. Lantaran basa tadi kuring datang bareng jeung Mang Ocang. Kayaan di tempat kejadian harita teh geus rame loba jalma nu keur ngariung layon. Tapi coba atuh kadinya tanya ka Jang Sarkum anu tangtuna leuwih apal tibatan kuring. Da basa kuring datang, Jang Sarkum geus nyampak. Walon Mang Umar bari ngareret ka Sarkum. Anu keur diuk di gigireun Nyi Sawitri anu ti tadi aya di dinya sarta milu ngabandungan kana sakabeh anu keur dicaritakeun. Anu mata kuring oge sarua teu apal ari kana mimitina mah. Da anu apal mah tah si Kemen. Sok bae kadinya tanya da jelemana oge aya di dieu. Tembal Sarkum lantaran sarua manehna oge teu nyaho kana mimitina. Heueuh Jang Kemen. Cing sok atuh jawab nah aku mah mimitina ieu teh. Pangna aya kajadian anu sarupa kieu. Ari Ujang apal mah cing pok terangkeun kalayan jelas. Nah kumaha ieu teh? Tanya Pak RT bari neuteub ka si Kemen. Kitu deui sakur anu araya di dinya kabeh marelong nungguan jawaban ti si Kemen. Lantaran sararea hayang nyaho. Menang pananya kitu si Kemed anu ti tadi jempe gancang ngawalon. Tapi samemehna nyelang heula ngusap cimata anu keur ngarencelong dina kongkolak panon. Numawi kieu Pak RT kawitna mah teu loba carita. Derek-dek si Kemed nyaritakeun di kajadian samemehna. Timimiti maranehna duaan ari ditinggalkeun gaduh ronda. Ari maksudna mah tayalian rek ngalasampe di kebon Sarkum keur beuleumeun. Tapi di setengahing jalan, si Kemed papisah sabab teu kuat hayang kacai. Sedengkeun si Uyeh mah tuluy ngaleos indit sorangan ngajugjuk ka kebon Sarkum. Tapi teu sakumaha lila. Si Kemed ngadenge sora si Uyeh gogorobokan. Nya anu akhirna si Kemed lumpat teu nolih kana nanaon nyampeurkeun ka si Uyeh. Tapi baranggo kasampak harita si Uyeh keur didekeman ku saurang jalma tapi teuing saha. Sabab tungkul beungeut na katutupan ku buukna anu panjang ngarumbay. Sakabehna ku si Kemed dicaritakeun, saeutik oge eueuh anu kaliwat sarta taya anu disumput-sumput. Lantaran ngarah kanyahoan ku nu sakur araya di dinya. Barang ngadenge beja kitu. Puguh bae atuh sararea meni ngajenghok. Sakabehna reuwas sieun jeung keueung anu lain di kieuna. Tah kitu lalakon abdi duaan teh mimitina mah Pak RT. Ceuk si Kemed mungkas sakabeh caritana. Astagfirullahalazim. Jadi basa maneh datang teh si Uyeh harita keur didekeman ku eta manusanya. Leres kitu ngan hanjakal we teu sidik kana beungeutna da katutupan ku buukna nu panjang ngarumbay. Keur sajongjongan mah abdi teh teu bisa kukumaha. Ukur molohok we teu bisa nanaon. Da bakat kureuwas atuh ningali si Uyeh anu keur adu glajer. Nah teu boga niat pikeun nulungan. Nulungan kumaha Mang Udung? Dina kayan kitu mah boro-boro bisa nulungan. Anu aya kalah soak. Yeuh tuur nepi ka nyoroco da saleuleus. Rek ngagorobok oge asa berat ti koro asa aya nu mengpetan. Walon si Kemed ngajawab anu sajujurna lantaran boro-boro kaduga keur nulungan. Anu aya sorangan oge kalah soak ningali kajadian kitu mah. Tapi sidiknya anu katingali keur ngadekeman si Uyeh teh manusa. Sidik Pak RT, memang manusa. Lantaran kayaan di dinya teh cukup caang ku lampu cempor. Nya lamun nilik kana tangtungan mah jelas manusa. Anu ngabinasa si Uyeh teh saurang awewe. Wah, geus pasti si setan awewe kajajaden eta mah. Eta siluman acan kene nyingkah ti lemur urang. Sabalah tuluy ngulayaban ngagalaksak nyangan mangsa. Aduh, bingung kudu kumaha ari geus kieu. Ayeuna geus lain rahasia deui kaya kieu mah Pak RT. Nyawa urang sararea keur aya dina bahaya. Lantaran geus pasti sawaktu-waktu eta setan teh baris kaluar deui tina tempatna pikeun nyangan korban. Bener Mang Udung. Nya terus kumaha atuh pipetaeun urang. Sangkan bisa nyegah kana eta kajadian. Cing sok atuh ku sararea kuring bantuan mikir.
Susuganan aya anu bisa merebong bolongan. Ceuk Pak RT kanu sakur araya di dinya. Menang pananya kitu saurang oge eueuh anu ngawalon. Da puguh sararea oge ngarasa bingung, masing-masing hate pating sareblat. Jajantung ratug teu puguh rasa. Loba kasieun jeung kahariwang, inggis isuk atawa pageto, nya maranehna anu bakal jadi korban. Nah, geuning kalah jarempe. Tanya Pak RT panon rutret ka sararea. Ari geus kudu kumaha atuh Pak RT? Da kawasna mah saurang oge taya anu bisa merebong bolongan. Lantaran ieu teh lain pasoalan leutik. Terus terang kuring mah teu sanggup mikirana oge. Nah eta mah masrahkeun we ka Pak RT jeung Mang Udung salaku pangurus lembur. Walon Kang Ipin ngajawab sajujurna teu bisa merebong bolongan keur nyegah eta kajadian. Samalah kalah mata clear mikirana. Laras Pak RT, rumah sakuring oge teu bisa merebong bolongan ieu teh. Da pasoalan anu keur disanghareupan ku urang teh berat atuh. Tembal Mang Ocang milu nimbrung. Sarua teu bisa merebong bolongan. Bener berat ieu pasoalan teh. Samalah tong boro urang kasabut jalma biasa nu kosong bolostrong. Samalah baukim sorangan apan teu bisa merebong bolongan ayeuna mah. Padahal si Abah teh saurang jalma anu luhur elmuna sarta kacida diandalkeun ku sadarea. Tapi hanjakal ku ayeuna mah baukim teh teu sanggup. Sabab kayana oge geus kolot. Sarta teu sanggup pikeun yang hareupan eta siluman lamun can nyaho kana kelemahana. Tak kitu ceuk si Abah teh. Ceuk Mang Udung nyaritana daria pisan. Di barandungan kuno sakur raya di dinya. Adenge caritaan kitu Nyi Sawitri anu aya di dinya seuri dina sajroning hatena. Rasakeun sia urang lebur. Kawasna moal aya anu baris bisa nulungan ka maraneh. Samalah nungtutan saurang-saurang silaing bakal marodar di mangsaku aing. Kitu ceuk gerentes hate Nyi Sawitri terus tungkul nyumputkeun semu. Aduh, lamun kaya kieu mah geus pasti urang sararea bakal jadi mangsa eta siluman. Ngan ukur tinggal nungguan waktu we beureun lamun kitu mah. Cing sanggeus senajang uyeh naha saha korban anu satuluyna. Tembal Mang Umar hatena seber palaur isuk pageto manehna nu jadi korban. Wah, ulah wakaleutik hate Mang Umar. Urang sararea kudu percaya kana kakawasaan Allah. Nya memang ku ayeuna mah ieu pasoalan acan manggih jalan kaluarna. Tapi engke dina hiji waktu anjeunna tangtu baris nurunkeun pitulung ka urang sararea. Jadi urang sakabeh ulah ngarasa leutik hate. Nya ayeuna pisan bangsana urang teh keur diuji ku Maha Kawasa. Ku ayana kitu sing sabar dina nyang hareupan ieu pasoalan. Ceuk Pak RT daria pisan mere pepeling kanu sakur raya di dinya. Bener ku ayeuna mah taya jalan sejen. Salain urang teh kudu sabar. Nya boga-boga bae isuk atawa pageto aya jalan. Pikeun ngarengsekeun ieu pasoalan. Kuring teh hayang nanya ieu teh ka Jang Kemed. Ceuk Mang Ocang bari ngareret ka si Kemed. Rek nanya naon Mang? Walon si Kemed bari ngareret. Ieu Jang, samemeh Mang jeung Mang Umar indit ngidar. Tadi peuting teh apan saacana kungsi papa tak ka ujang duaan sangkan ulah wani ninggalkeun gaduh ronda. Tapi nyata ujang duaan beut teu tumut kana eta papatah. Sok padahal nyarita teh aya kana sababaraha kali, tapi beut teu didenge da geuning ujang duaan mah teu ngagugu. Tak kumaha eta teh naha teu ngarti kana papatah Mang. Nya kuring oge ngarti Mang. Samalah nolak karita teh. Tapi si Uye anu keukeuh tuluy ngajak ngalah sampe. Dapokna teh moal lila cenah sabab teu jauh.
Jeung deui kadu ronda mah moal aya anu mangku cenah. Tah kitu pok-pokna si Uyeh teh. Walon si Kemed ngajawab kalayan Daria. Oh, jadi jang Uyeh anu keukeuh ngajak kala sampeunya. Nya kitu. Dari anu sabenerna mah kuring embung. Lantaran inget kana papatah timbang duaan. Jeung deui kuring inget kana kajadian samemehna di gaduh ronda anu kalaman ku urang opatan tea geuning. Tapi si Uyeh mah keukeuh ngajak indit. Anu akhirna kuring teh ledeet. Nya jadi weh ngaguguk kana pangajakna. Tah kitu anu sabenerna mah. Walon si Kemed nyaritana bari jeung pepeta. Nah, aya kajadian naon jang Kemed samemehna di gaduh ronda teh? Tanya Pak RT bari melong ka si Kemed. Puguh aya kajadian anu mataksieun Pak RT. Ya, anu mataksieun teh kumaha? Cingpok caritakeun. Kieu Pak RT. Teu loba mikir paralak si Kemed nyaritakeun deui kajadian tadi peuting. Basa aya di gaduh ronda harita teh aya sora saurang awewe anu nanyakeun oding. Tapi teu katingali jirimna. Ngan kadengena asa deukeut. Samalah kajadian dibarengan ku sora anjing babaung jeung manuk jurig anu disarada. Awor jeung sora angin anu ngaguruhan daruan mata keung sarta matak muringkak bulu punduk. Sakur anu keur ngabarandungan puguh bae sakabehna garogodeg. Tah aya kajadian kitu Pak RT samemehna teh. Ceuk si Kemed sanggeus rengse cacarita. Eleuh kutan kitunya. Tanya Pak RT ngajenghok kaget. Ras inget deui kana caritaan oding anu nyebutkeun peuting kamari oge sarua aya nu ngageroan ka manehna. Tapi datangna ka imah. Nya kitu bisi pajar abdi ngabohong mah mangga bae tah tanya Mang Ocang jeung Mang Umar. Badaraid kuring mah. Teu hayang lamun sekudu ngadenge deui kana sorana. Mending ngirung Pak RT. Estuning mata kukurayeun teu beda we sorana jeung jurig cai. Ceuk si Kemed ditungtungan bari jeung ngabiri gidig da pogosieun. Bener Pak RT. Memang samemehna teh aya kajadian di gaduh ronda anu mataksieun. Samalah kuring opatan nepi ka ngadegdeg. Soak da eta mah bulu punduk nepi ka pating puriding. Sakujur awak paranas tiris. Eta sora awewe teh keukeuh nanyakeun jang oding. Samalah kuring opatan teh ditanya saurang-saurang. Nya kuring opatan ngajawab bari jeung sieun. Sabab lamun henteu rek dilaketek cenah. Kitu. Amit-amit. Ngan aya untungna keneh sakitu oge eta teh. Nya naon untungna Mang Umar? Tanya Mang Udung bari neuteup, anu sejen marelong bari ngabandungan. Ya untung keneh lantaran eta setan teu nembongkeun wujudna. Sigana lamun katingali masararea moal teu ngabacir lumpat bari ngaburubut hitut. Rumasa kuring masoa ka bina-bina. Rajeun inget kana babacaan. Da eta mangan ukur bener mimitina karituna maduka teuing. Oh kitunya kajadian teh. Lamun kitu mah eta setan teh bener keur ngarah-ngarah kajang oding. Sabab maleman peuting kamari oge sarua aya anu gegeroan cenah kajang oding teh. Tapi datangna ka imahna. Ngan hadena we jang oding keur eueuh harita teh. Wah, moal salah kawasna bener kitu Pak RT. Kade umat bejaan jang oding sangkan hati-hati jeung waspada. Lantaran eta setan teh keur ngarah-ngarah ka manehna. Sarta geus pasti boga niat hayang ngalanyawana. Ceuk Mang Udung nyaritana Daria pisan. Sedengkeun hate melangkau ding palau dina hiji waktu beunang ku eta siluman. Keun lah isukan lamun panggih urang bejaan. Tapi anu perlu hati-hati jeung waspada teh lain ukur jang oding wungkul. Tapi urang sararea oge sarua kudu waspada. Sabab kayaan lembur urang geus bener-bener teu aman. Lantaran eta siluman tuluy ngulincer neangan korban. Bener kitu. Lembur urang moal aman. Lamun eta siluman anu mangrupa awewe kajajaden acan bisa diperukeun. Walon Mang Udung keur kitu pok bah undi ngomong kadenge sorana dumareuda. Yang RT kumaha atuh ari geus kieu ngeunaan anya kabah.
Terus terang abah teh sedih sekaligus bingung. Si uyeh anak abah anu bungsu maot. Sedangkeun anak abah anu sejen nyata lancek-lancek na si uyeh. Gemuk di lembur sejen. Geus pasti kudu disusulan heula. Terus terang kumaha abah nguruskeun ieu layon. Lantaran abah teh teu boga pikeun waragadna. Jeung keur itu ieuna sajabati kitu manehna ninggalkeun anu jadi pamajikan Nyi Rohaeti jeung anakna dua sarta laleutik keneh. Kudu kumaha neruskeun kahirupan lamun eueuh bapakna. Da atuh katingali kaayaan abah mah geus kolot. Sarta teu kuat barang gawe anu berat. Sedangkeun ayeuna si uyeh anak anu dianjalkeun ku abah beut maot. Kulantaran kitu abah sakula warga ngarasa bingung. Nya ibarat anu nanggung mah penggas rancatan di tengah jalan. Ceuk Bah Undi nyaritana menilu mengis mata karunya. Panon carinak-dak basuh ku cimata. Teu kuat nahan kasedih anu ayeuna karandapan ku dirina sakula warga. Samalah bojo nama Acih terus nginghak ceurik gigireun layon anakna. Abah. Dina hal ieu mah kahartos kusim kuring oge. Salira abah tangtos bingung ku ayana jang uyeh putra abah kiwaritos pupus. Tapi sanaos kitu abah ulah alit mana. Margina da teu nyalira aya di dieu teh. Sanaos para putra abah anu sanes tebih. Tapi da masih kene aya dulur sareng baraya samalah katingali apan meuni rempeg ieu teh araya di dieu. Nya kasebut cenah tatangga tapi apan urang teh geus teu asa jeung jiga lantaran geus sagulung sagalang sapopoe. Jadi anggap bae baraya soal urusan itu jeung ieuna keun urang rereongan we gotong royong. Ceuk Pak RT. Sabot keur kitu Pok Sarkum anu tadi jempe ngomong. Pak RT kieu we atuh. Ngeunaan urusan layon kitu deui itu jeung ieuna. Mangga urus ku Pak RT. Tah ngeunaan sakabeh waraganna keun ku abdi rek ditanggung sapinuhna. Naon bae anu kasebut dibutuhkeun sok tinggal sebutkeun ulah asa-asa. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan. Disaraksian ku nu sakur araya di dinya. Ngadenge caritaan kitu Pak RT Bah Undi jeung anu sejena bunga. Tah geuning kitu cenah abah kasauran jang Sarkum teh. Ngeunaan itu jeung ieuna mah sapinuhna rek ditanggung ku anjeunna. Jadi abah mah geus cing regreg ayeuna mah ulah loba pikiran. Palaur bisi gering, geus kolot atuh karunya ka si emak. Ceuk Pak RT ngareret ka Ma Acih bojona si abah. Anu memang kayana oge sarua geus kolot umurna geus rek aya kana 80 tahun. Nya nuhun atuh ari kitu mah Pak RT. Kitu deui ka Juragan Sarkum. Abah bunga sarta kacidak pisan nganuhunkeun kana bantuanna. Geus bae abah teu kudu nganuhunkeun da geus kewajiban eta mah. Nya sajabati kitu si uyeh teh pagawe kuring anu geus kaitung lila. Samalah geus aya kana 10 tahun leuwih manehna marengan kuring sapopoe. Dina ngajalankeun usaha. Nya jadi geus sawajarna lamun kuring oge milu tanggung jawab. Sarta kuring teh ngabogaan niat rek mere bantuan ka abah jeung ka Nyi Rohaeti. Ku cara rek mere duit keur modal usaha. Anu dimaksud sangkan bisa neruskeun kahirupan sapopoe. Kana naon we eta mah anu penting aya ikhtiar. Ngarah barudak wis sadahar jeung jajan. Walon Sarkum bari ngareret ka indung jeung bapana si uyeh. Aduh Juragan. Nuhun atuh nuhun pisan. Abah kacidang ngarasa bunga anu taya hinggana. Upami Juragan Sarkum ngagaduhan niat sarupi kitu mah. Abah teh regreg moal hariwang teuing kanu jadi incu. Nya abah, teu kudu ngarasa hariwang. Samalah bisi kaharep abah aya bubutuh, datang bae ka imah ulah asa-asa. Nuhun Ujang. Muga-muga kahadean Ujang teh cing dibales kuno maha kawasa. Ma oge kacidang nganuhunkeun kana kahadean Ujang. Ceuk Ma Acih nganuhunkeun ka Sarkum nyaritana kadenge dumareuda. Da puguh hate keur sedih kalengitan ku si uyeh anak bungsuna. Sami-sami mak. Tah ngeunaan anak-anak.
Ma anu sejen. Keun isukan cenah disusulan ku pagawe abdi sangkan gancang daratang ka dieu. Nya lamun geus kitu mah beres urusan teh. Tak isukan urang pula sara layon si Uye sangkan gancang dikurebkeun. Tapi anak-anak mah anu jarau moal bisa nyaksian. Lantaran kudu disusulan heula. Sedengkeun layon kudu gancang dikurebkeun. Da karunya atuh. Jeung nadai keur usum hujan pondok poe. Lamun kudu nungguan anak-anak abah jeung anak madaratang, bisi kaburu sore. Tah kitu nah teu nanaon. Nyah teu nyaon yang ada cek. Keun wae teu nungguan anak-anak abah anu sejennya oge. Da kumaha atuh ari jauh mah. Sanajan kitu keun wae da pasti anak-anak abah oge baris ngareci kana kaayaan. Jadi geus bae kurebkeun sangkan cadah rengse. Walon Mbah Undi mereka putusan sangkan ngurebkeun layona si Uye. Sok sanajan teu kasaksian ku lanceuk-lanceukna. Kawan tu dumukna di lembur sejen anu jauh ti lemburna. Samalah aya oge nu dumuk di dayeuh jadi jarang mulang ka lembur. Nya mangga atuh pami abah tos masihan kaputusan kitu mah. Ku abdi enjing baris dijalankeun sakumaha mistina. Walon Pak RT. Nya geus kitu mah babadamian rengse. Teu karasa wanci harita geus ngagayuh ka subuh. Pak RT jeung baturna saurang oge eueuh anu incah ti dinya. Sararea ngaremitan layon nepi ka datangna bedug subuh ditakol di masjid. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.